wabarakatuh. Leujeun injik sadayana di buburan nu musim kuring di rancangan 11 hiji anu kuring dipika cinta. Salawat sarta salam rahayu urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan kasehatan ka urang sadaya, mugi ka urang sadayana tiasa patepangkarai di dieu tempat. Dina kesempatan ieu tim kuring bade ngadugikeun bahayana pergaulan bebas. Rancangan sadayana pasti parantos geuninga naon eta pergaulan bebas. Pergaulan bebas nyaeta tindakan atau perilaku anu ngahasilkan dampak negatif. Contohna mabok atau minum-minuman keras, konsumsi obat-obatan terlarang, ngarokok, sareng nu sanesna. Pergaulan bebas bakal ngakibatkeun karusakan jang urang. Pergaulan bebas selain ngakibatkeun karusakan kangge urang, bakal ngarusakkeun oge kangge masa depan urang. Ngarusak masa depan sareng ngarusak diri urang. Pergaulan bebas oge bakal ngakibatkeun kolot urang kecewa. Lamun urangnya kakolot, hayu urang jauhan pergaulan bebas demi kahirupan urang anu leuwih bermanfaat. Sakitu nu tiasa kusim kuring didugikeun, pahapunten dina sagala kalepatan carios atau basa sareng sikap anu dikareuna. Hatur nuhun dina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.